mantep jasa. Iya kuari kan nu pinter mah loba, nu yakin nu hese. Nu yakin nu hese. Cek Tuhan Syekh Abdul Qadir neangan nu pinter, hiji 1000 datang. Babari jasa, tapi neangan anu jujur 1000 nu pinter, neangan nu jujur datang hiji geus jago. Allah karim. Nah ya Kangjeng Nabi teh dakwah. Kemudian begitu dakwah sakumaha kamari teh Kangjeng Nabi dihina, Kangjeng Nabi dicaci maki lah. Mat ulo sok nyarita-nyaritakeun pangeran-pangeran. Mat kamari geus aya instruksi ti Gusti Allah. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Baliran Muhammad cek Gusti Allah. Datang ka ira, datang ka nyana ngomong nu lain nyaci maki Al-Qur'an. Datang ka nyana ngomong teu nyaci maki pangeran. Datang ka nyana ngomong teu nyaci agama. Tah kuari mah baliran tinggalkeun instruksi pertama, instruksi kedua ieu. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ وَلَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Nomor kedua Kangjeng Nabi titah ngabalieuran ya titah ninggalkeun untuk sementara, lain ditinggalkeun haju diantep henteu dibere pepeling lain. Ditiiskeun heula situasi jeung kondisina. Pantugas Kangjeng Nabi mah datang ka maot dakwah teh ngabalieuran jeung ninggalkeun teh untuk sementara. Kamari kesementaraanana datang ka hatta yakhudu hadisan ghairi. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Datang ka teu ngomong nyaci maki, datang ka teu ngomong ngahinakeun ka Al-Qur'an. Datang ka nyana pindah omongan, datang ka dinya. Kayak datang deui anjeun Muhammad. Pertama, nu kadua ieu tinggalkeun cek Gusti Allah. Wazar ai utruk. Tinggalkeun sementara. Alladzina takhadhu dinahum, jelema-jelema nu ngajadikeun agamana ya di agama Islam, alladzi kullifu nyana dititah asup agama Islam endahan dijadikeun la'iba walahwa heureyan. Bentuk keheureyanana nyana ngahinakeun Al-Qur'an jeung Gusti Allah. Bentuk kahinakeunana melalui penyembahan-penyembahan patung. Dihirupkeun ku Allah, disehatkeun ku Allah, dirizkian ku Allah, aya nyembah ka patung, bloon, goblok, tolol. Coba diayakeun ku Gusti Allah, diurus ku Gusti Allah, dimumule ku Gusti Allah, salilah huruf teh kunaon atuh nyembah teh ka tangkal kayu. Diurus ku Gusti Allah, dihirupkeun, disehatkeun, diberi fasilitas ku Gusti Allah, kunaon tuh nyembah ka jabatan, kunaon tuh nyembah ka harta. Nah, ieu dua ya. Nomor kahiji jelema anu ngajadikeun agama sebagai la'iba walahwan, heureyan, lalagaan. Nomor kedua wa gharratuhumul hayatud dunya, anu nipu ka manehanana gemilau kahirupan dunia. Anu dideuleu teh kemewahan dunia ku mata kasat, anu diudag teh kenikmatan kangeunahan suara anu ditampung ku ceuli, anu diudag teh kasengitan dunia zahir ku irung, anu diudag teh kalazatan makanan minuman dan lain sebagainya. Nah hanya dunia. Tak eta Muhammad cek Gusti Allah, jelema nu ngaheureyan agama dijabikeun sebagai lahwan wala ibad, tinggalkeun sementara. Nomor kedua jelema nu kabongboy ku dunia, tinggalkeun, ulah dituturkeun, acak-acakan nih nuturkeun nu kos kara itu. Masya Allah, ieu konsep yang urang memeh perang